Sorabi lah. Buka euy. Berani Sorabi? 1000-an, Mang. 1000. Bang ajenkeun 10.000-an. 1000-an, oncom. Orpare. Oncom seberapa? Oncom 1.500 lah. 2.000. 2.000. Kan oncom 10. Ampun kan. Berani ya? Tos masih ada teman. Nah, masih yang ini. Baru mau buka promosi. Oh, Sok mangga. Diraos sana emang. aya promosi segala tuh Bang Sorabi. Siapa tuh? Nuhun. Sing laris, daganganna. Nuhun ya. Nuhun. Daong kok cai geus bakat kopet we si koplok teh. Aya mah si koplok mah. Matak dewa anjing teu pira pucuk daun sampe. Tah ku aing batangna dipikeun deui koplok. Tah koplok. Gua adik ku aing tah. Naon sia datang-datang goblok kamu kan goblok. Tepang kamari can beres ya teh. Kan beres naon? Eta nu pucuk daun sampe. Aing salah kamari rumasa aing ngapri salah. Kakak di bawah jeung tangkalna, ku aing dibikeun tah tangkalna ayeuna mah. Anjing akan sampeuna ge mun diteungeuna kabesekan nih. Bengerong aing getek batu poe sapeupeting. Si lain ge nganuhunkeun ka aing datang ka dieu kala kaamuk-amukan bari jeung memoh tangkal sampe. Ai sampeuna dikamanakeun goblok? Ji, kapan kamari ku aing geus dibejakeun ku aing dibawa. Pucuk daun sampe tah aing salah kamari rumasa aing kamari salah dibikeun. Ieu na ku aing dibawa, kuduna ku aing dibikeun. Cek aing mah kagok teh labok we ku sia jeung tanggal-tanggalna cek aing mah goblok. Aing mah teu kitu jamanna. Kabeh jeung sagalana sia teh. Aing mah teu kitu. Teu kitu aing mah jamanna pri. Lamun aing minta pucuk daun sampe we ku aing dibawana. Ngan kamari aing kabawa ku emosi. Datang-datang langsung dicarekan padahal aing mah teu rumasa salah. Ngan heueuh tah eta tangkalna ku aing salahna dibawa. Coba lamun ku aing dibikeun aing moal ka dieu deui. Tuh hayang aing mah udeuna geunan. Terus ya maksudna kumaha? Maksudna sia kumaha, ha? Iya aing mah mikeun eta lain hak aing eta pri. Tangkal sampeuna mah lain hak aing. Sia lain ge nganuhunkeun ka aing datang-datang ka dieu kala kamu-kamukan goblok teh ditonjok ku aing. Da aing lain bunga nuhunkeun sabenerna mah kamari ge aing geus nuhun pisan ngan datang. Amun aing misalkan aing terido jeung sampeuna kumaha eta goblok? Ih, da eta mah kumaha ada biadab mimitina pan aing mentana ge pucuk daun sampe. Ngan aing kamari rumah sasalah pri. Eta tangkalna ku aing dibawa. Nah ku aing dibikeun deui ayeuna kopta. Deungeunah sampeuna ge anjing nepikeun kana getek kana genggerong aing. Kagok teh tong dibawa cek aing mah. Hakan ku sia jeung tanggal-tanggalna goblok. Embung, teu lain hak urang. Aing mah teu menta tangkal sampe. Aing mah mentana ge pucuk daun sampe. Geus beak sampeuna dihakan ngan getek kana ti koro tak bisi jadi mamala kana awak aing. Dibikeun ku aing tangkalna inget bae aing sapeuting eta mikiran eta. Aduh. Asli aing mikiran eta anjing cak aing teh. Aing nepi ka disisia dicarekan eta. Padahal aing teu rumasa salah. Nya ayeuna mah ku aing dibikeun deui tangkal sampeuna. Aing mah geus meunang. Pucuk daun sampe. Tetep aing mah meunang pri. Aduh. Si anjing datang-datang ka dieu goblok tuluy amuk-amukan, teu kurah teu karu goblokna teh. Sok bisi ek diriungkeun nepi ka mana wae aing mah hayu. Ek RT, ek RW, ek polisi ge aing mah siap. Erek mah. Aduh, nah sia kalakan nangtang ka aing sia yang kumaha jeung aing goblok. Samarek aing teh sieun ke sia ha. Sia naon maksudna ha? Naon maksudna sia goblok? Aing mah teu sieun. Jabrot ku aing sia goblok. Dangukeun cicing. Aing mah lamun merasa benar aing mah teu sieun. Erek diudag ka mana oge, erek ka polisi hayu, ka RT hayu, ka lurah hayu. Aing mah teu salah. Teu salah aing mah tah. Geus dicakelan ku maneh tangkalana mah. Pucuk daun sampeuna mah geus ku aing. Kamari mah aing lamun kamari aing diriungkeun aing nu salah. Aing aya bahan dibui aing kamari. Lamun aing mah maneh bakal dibui. Pencemaranna baik ka aing. Nama baik aing jadi goreng. Salah ka aing goblok. Nya heueuh nya ku aing kudu dibalikan deui pli. Ampun Gusti teuing. Aing meni pusing jeung maneh pli. Jalma lieur aing ngapan anjing sia mah kabawa gelo. Geus sarua edana goblok. Da aing sok ararane pli ulah kitu yeuh. Ceuk urang geunang lamun sakola teh makan. Bangku sakolana. Jeung naon aing ngalebok bangku sakola goblok. Labatan rinyuh we aing. Nya heueuh lah. Paneta ayeuna teu dilebok bangku sakolana kala belegug. Sia
Mahina ka aing belegu geningan goblok. Lain ngahina pli punten. Fakta. Geus lah. Aing teu penting pli nguruskeun maneh mah. Kalau kagering kana hulu. Atau komo aing deui nguruskeun sia goblok, teu penting. Nguruskeun sia mah goblok. Oh lah, sarua. Sia. Naon pentingna? Aing kalau ka yang ngodol. Dia aing ngodol. Iya, bener. Arah ke aing mana yang salah mana yang ngacata. Sia goblok medana mah. Bakal ngetakeun ka aing cungur. Goblok teh lain ge nuhun ka aing. Sakitu sampona dibawa, daunna dibawa, tangkalna dibawa. Giliran ayeuna amuk-amukan dibawa di tangkalna ka aing ka dieu lain ge nganuhunkeun goblok sia teh ka aing. Goblok, dasar anak dajal goblok na teh. Jangan we emosian aing goblok untung paling teh dihakan geunan sia goblok. Kamanehna nu butuh nyawa mana nu menta ka aing. Kalau kanga jelek-jelek ka aing goblok teh untung aing boga kene kasabaran mun teu eta ku dicabok ku aing goblok na teh. Aing tadi keur naon nya? Oh, keur ngetanjuk ku. Capek euy jasa kieu ini rada eulap. Ieu pernapasan aing rada goreng. Itu yang si sengklek nih. Belum gitu. Kemana sih eta? Sabarkeun ah. Sengklek. Naon sih ya? Hah? Naon? Aing. Eta kalau lajok pameran. Boleh juga nu riet pisan. Ieu aing geus papanggih jeung si Kipu kok. Si Kipri. Oh, Kira naon gitu? Eta masalah nu kamari pas aing minta pucuk daun sampah teu beres-beres sih goblok. Teu beres-beres eta nu pikayeuna. Hanteu ku aing dia RT-keun we malah. Kagok. Aing salah ieu. Coba naon tadi? Oh. Ayo coba nih. Halo bos. Mak. Oh, itu anak cau. Loba tuh. Oh. Siap bos, siap. Oke, disiapkan bos. Oke. Mun si eta Biasa aing mah nelpon mah bisnis ka aing ngopi duiteun. oh, bisnis naon cak aing teh sia teh? Eta nu butuh anak cau. Hah? Anak cau. Ngacau. Heeh. Betul loba. Bawa. Aing niru atuh bisnis. Heeh, eta bisa neangan teh anak cau. Ya kayak aing neangan ayeuna sia teh. Nu bener ya. Aya euy. Di mana coba? Nama di si Kipri aduh. Kantangan atau si Si goblok. Kipri? mah. Aing sebenarnya rujit ka dieu. Kemal merasa ada euy maneh. Aing sebenarnya geus rujit teh hayang nyamperkeunna tapi dah Tapi demi bisnis mah euy. demi duit aing ieu mah. Heeh. Terus aing kasih kieu tuh. Heeh, kayak ketemu di mana tuh kejeng aing ieu? Ya gampang atuh setek geus aya barang nama da. Mobil ka aing ya? Oh, babari iya tuh setek salah batan zaman ubah maneh mah. Ya aing gini tuh lah aing. Jo, sama makalan lah. Butuh sabaraha? Ya saya we tuh sia jang lompang lah aing neangan lah cauna. 5.000 itu. 2.000 we serangan meh. Parah sih. Nuhun ah. 2000 perak mah. Ada sia, si Monang. Heeh. 2000 perak mah jang kieu modal ge 5.000. Hah, kopet nih. Tapi aing nang anak jauh ah. Indit ulah indit. Namun teu indit aing butuh ku anak cauna. Pi bisniseun pi duiteun. Erek indit geus males aing lebeungeutna berengat-berengut kitu. Ieu mah geus moal jauh aing datang ke dinya pasti diamuk. Sumangke lah. Demi bisnis ieu mah euy. Naon deui sia datang deui ka dieu goblok. Ieu mah pi bisniseun. Ek ngahina deui aing sia datang deui ka dieu. Hah? Ek amuk-amukan deui. Ngamuk sia di dieu ku aing. Gulai ku aing goblok ieu. Hanteu aya mah anggap heula beres. Coba dibereskeun deui sukan aya mah beda heula. Ah, teu bisa aing teu narima goblok. Ayeuna beda heula teh mah pri aing aya pi duiteun wayahna ya aing mah ayeuna mah. Duiteun naon goblok sia lah. Ieu Aing aya pi duiteun datang-datang ka aing goblok sia teh. Naon pi duit teh nginjem duit sia. aing tuh aing wanianan aing nginjem duit yang naon aing nanan keur mah eueuh kudu nginjem deui. Beak dikejele aing. Terus naon sia datang deui ka dieu goblok.
Aing aya nu butuhan anak cau pli. Sia butuh anak cau terus naon urusan ada jeung aing? Sia rek nu musing deui aing. Ih, salah pli. Cik sing sadar, otak teh sing sabar. Aing teh bener-bener mere milih ka maneh. Ulah dihadapi ku hate nu panas pli. Lamun urang tetep gitu, maneh kumaha ke kareupna. Ieu aing mah paur bisi maneh ke nyuduna pondok. Kumaha? Musing duit loba maneh ayeuna. Aing ka dieu teh aya nu butuhna anak cau kabeneran di maneh loba. Matak cek aing ge dengekeun heula bisi matak nongtot kana pi bisniseun pi duiteun. Bisi nyiduna pondok aing pang-pang nama ye. Nu nyuduna pondok teh kieu ya pri ya. Kumaha mun kitu? Ngaledek deui sia ka aing. Ngaledek deui sia ka aing. Henteu ngaledek ieu mah teh henteu pri. Oh langsung mamatahan kitu goblok da ayeuna. Sia mamatahan kitu aing teh nyang hareupeuna jalma nu kumaha heula. Aing nyang hareupeuna jalma nu sia mah anjing da matak dikapusingan goblok. Sabar, sing sabar. Mana kitu ge jalma mah diberena lamun ayeuna gede emosi eta teh kudu tahan sabar teh dibere jalma kos urang anu lobana loba ngaruruji tapi sabenerna mah teh aing makan soleh. Soleha, bager, beda jeung nu eta, hayu we umak amuk, engke bisi juduna pondok. Aduh. Sia kakak nonjok, Pri. Sia kalau ka ngelek ka aing. Ih, aing mah lain ngelek. Yeuh eta mah perumpamaan, urang teh meme terjadi ngajaga heula terjadi eta. Sia teu kudu mamatahan aing, teu kudu ngawarahan aing goblok. Aing nanaon-genan aing geus bisa sorangan goblok. Sia kolot aing lain, indung aing lain, bapak aing lain, mamatahan ka aing goblokna teh. Eta salah naon teh, Pri. Salah naon? Jadi ulah nempo orang jalmana jiga kumaha meskipun aing Emang di sia mah kasebeleun jalmana goblok. Nah, meskipun aing kasep juga veteran mun sirikeun aing mah kana obrolan mah sok mawa karena kabeneran. Geus geuseulieur aing. Sia naon maksudna rek datang deui ka dieu ka aing? Ah kitu atuh ti tadi mun oyu panjang lebar A B C D E F G H. Yo. Aing nu butuhan ini ieu anak cau. Oh maksudna naon? Butuhan anak cau teh nu kumaha? Cau naon? Nari siap Pri. Gobloknya tololnya Oon. Yuk. Hop. Tonjok deui ku aing. Heeh, ku aing diterangkeun atuh dah. Goblok ditonjok deui ku aing sia. Atuh dah heueuh cek aing teu goblok teu on kumaha maneh Pri geus pugu anak cau mah nya jadi anak nangka sih teh aing butuh anak cau. Terus maksudna kumaha sia butuh teh rek kumaha? Heeh tuh aya nu butuheun tadi teh ka aing butuhna lobangan erek menta heula ek meuli hiji jang sampel sia teh kitu. Kabeneran aing teh inget di maneh loba daripada aing kabaturnya ka maneh heula. Aing lamun teh inget kababaturan mah heueuh. Ku aing geus dikabaturkeun sabenerna mah tadi ge aing geus mendog mayong ka dieu teh geus anjing teh aja aing kitu tadi nanaman. Lah cak aing teh ulah. Begitu aing ditonjok sia ku aing goblok. Udah manehna aing emosi wae cek aing. Eta emosi kumaha goblok yang hareupan jalma kos sia mah aing rujit tuh aya goblok. Cek aing tong emosi teuing bisi darah tinggi lamun tensi naik. Sabodo rek darah tinggi rek darah rendah rek naon genan aing urusan jalma kos sia mah aing rujit aing goblok. Bisi kompilasi ke awak maneh. Heuh ku sia tuh anak cau nu kumaha? Eta anak cau apal maneh ge pan. Ai tadi kalah ka anak cau nu kumaha ya eta anak cau. Nya eta anak jadas eta ya mah anak cau ya mah. Nah eta anak cau nu kitu. Dah heueuh kumaha hanya aing ngihe Kan didelekeun ku aing didelekeun tah ieu anak cau nah kumaha? Erek meuli apa kumaha? Erek dibeli sok aing butuh anak cau ku aing dibeli. Heuh maksud sia rek kumaha rek dibeli anakna? Heuh kop teh dibeli mah anakna mah loba. Heueuh ku aing dibeli anakna. Heuh pantai anakna goblok tah. Deuleu ku sia tah, jeleh ku sia. Kadeuleu teh anakna. Eta ku aing geus kapake anakna nya. Da si ituna mah butuhna anakna Pri. Urang dibikeun kasih eta mah butuhna anak cauna. Sabaraha butuhna na ieu na? Ai jang sampel mah hiji heula ku aing ditembongkeun kapakeun teu na aing ka ditu mah butuhna loba jang pi bisniseun jang maneh. Gitu. Oh sok tinggal alat anakna tah nu eta. Heuh ku aing dibawa eta anakna ngan aing ge moal anakna hungkul gitu urang erek dibawa rada kabeh heula. Maksudna? Ya moal anakna hungkul aing mah meureun jeung indung bapak cauna ku aing dibawa. Maksudna kumaha sia maneh? Mau indung bapak cauna kumaha? Namanya kumaha Pri aing mah teu ngarti pisan. Tuh deuleu tah indungna. Nyawa bapana nu mana? Mana hiji deui? Cek aing geus sia mah kitu, cek aing mah hijikeun di dieu, cek teh tong dipisah-pisah karunya.
Ay siya babalatekan pisan. Tadi siya nyebutkeun butuh anak cau ku aing geus diheugeun. Kalaka mamawa indungna kitu kieu na. Maksud sia yang kumaha? Tuh aing mah sakalian pri aing jalma mah butuna teh anak cauna hungkul aing mah nya anak hungkul dibawa indung bapana teh sia teh. Indung bapana kumaha ai sia? Ji, namanya teu ngarti-ngarti keneh pri. Moal bet aya anakna sia teh mun awe indung bapaan. Pada pira aku kayak diala dibawa jeung nu gede-gedena goblok. Ji, Diala ku sia tuh. Diala ku siapa itu geus aya cauan goblok. Diala ku aing kudu dituar. nya teu nanaon atuh pri. Namanya ik tega ayeuna anakna dibikeun ka aing. Aya indung bapana henteu. Atuh minimalna aya indungna aya bapana, anakna teh berarti kan teu sedih teuing. Ayeuna lamun teu dibawa indung bapana, mending ku aing nini jeung akina ku aing teh dipentaan ka mane. Ieu mane menang bibit di mana ieu? Menang bibit di mana ieu? Ya aing meunang meuli goblok ai sia. Di mana? Atuh kumaha aing we sia meni tatanya goblok nyebutkeun turunanna di mana goblok? Ji, ai mane kumaha sih pri? Yo, mane teh meuli cau teh kudu apal silsilahna, ti mana menangna, saha akina, saha ninina. Kan anu ku maneh dibawa mah ieu indung. Indungna jeung anakna, bapana mah nyoteng di mana ieu ge? Mana cukup tega anjing sabenerna mah. Lamun aing mun jadi mana aing moal tega pri. Kan kudu apal sisilahna kumaha, indungna, bapakna, ninina, akina, janggawareng, udeg-udeg, buyutna. Maneh teh kudu apal tepikeun kadinya ulah padu mawa wae anjir nu kitu ge teh cau teh anak makhluk hidup komo eta anakna ayeuna ku aing Terus dibawa. aing hubunganana naon meni kudu segala apal sisilahna segala rupa kitu kieu na. Emang ngaruh? Hah? Karuna naon goblok nanya aing ka sia? Ya aing melek nanya ka maneh. Bakal aya anak teh lamun eueuh indung bapana. Bakal aya anakna teu? Moal lah. Teh apal? Apal maneh? Moal bet aya anak cau lamun eueuh indung bapa cau. Moal aya indung bapa cau lamun eueuh aki ninina. Moal aya aki ninina lamun eueuh saterusna. Eta teh kudu paham pri. Ulah padu ayeuna urang erek ngelak cau, urang erek ngegedean cau, urang ek bisnis cau. Tapi maneh ukur mawakieuna hungkul cik main hate pri. Hate teh kudu main urang teh. Sia jadina rek meuli cau moal. Kalaka mamatahan aing. Aing erek meuli anak cau, cak aing teh pri cuma. Kan ku aing geus dietakeun sok bawa, anakna kan loba ieu bawa. Sia geus teu kudu ngomongkeun masalah ayeuna indungna bapana, akina janggawarengna segala rupa kitu kieu na. Pan ku aing erek dibawa, aing lamun teu jeung indungna minimal jeung indungna, lamun aya mah jeung bapana ku aing rek dibawa ngan lamun teu mah. Atuh jalak ku sia goblok teh adalah. Itu cauna geus kolot pira ku aing dituar ai sia. Nah, eta kelemahan maneh teh lemah maneh mah dina iman jeung takwana teh eueuhan. Lamun urang jadi maneh mah ku aing. Iya poe ayeuna geus 2 kali ngamumusing aing. Sia rek mantok moal. Hah? Ieu teh bisniseun pli nya. Sabodo aing teh aya ngapal bisnis kumaha kitu kieu. Sia geus 2 kali ayeuna memusing aing, sia rek mantok moal ayeuna. Aing geus kalewat kesabaran aing ya, kebatasan sabar aing geus leungit ya. Sabar. Si eta mah makruh wae aing mah nya. Na teu hariwangan kitu nyuduhna jadi pondok, tensina tinggi. Nari kumaha? Aing mah geus puguh bener, aing mawa anak. Ngomong deui sia. Ngomong deui sia ku aing dihabek ku aing ya. Ngomong deui sia goblok. Pri tong kitu pri sabar aing mah anu dicaritakeun ku aing mah fakta pri aing teh butuh anak cau ngan ku aing dibawa jeung indung cauna mun bisa mah jeung bapa cauna. Aing sia ku aing. Sia rek mantok moal ngomong deui anak cau indung bapa cau ku aing dihabek ku aing beungeut sia ya. Direngkas ku aing ngebeungeung sia goblok. Sok emosian gitu aing mah pri. Aing geus kalewat batas ya anjing ngetakeun kesabaran aing. Kita tadi ku aing diantep lah kanyangan pi emosian aing. Yo, hayang beung sia disabet ku aing. Henteu aing mah danu dibejakeun bener sia mah dibawa bisnis teh waras aing mah. Bisnis naon goblok? Bisnis naon? Aing ngasau ke rumah musing aing hungkul mah jeung naon goblok? Mending kena matok sia ka ditu goblok. Pikiranna mumet mungpet ca aingeunan teu apaleun kumaha nu bener maneh mah. Hirup. Nya. Tah, Pri, uruskeun tah sisilah cau ulah padu kitu bae anjing karunya indung bapana, akina, ninina. Usia uruskeun. Jangan ngomong gitu aing coba goblok.